teuing. Sebab kunaon ka Ati. Kumasakan. Kenaon kalis mah. Terus kasaha atuh. Dari itu mana kagman wewenang di kantor. Bener-bener kongang. Da kang ge ngatos sebadina nama. Sebab poe. Kalau kak wayahna tugas penting. Misalkan saja Tugas ka mana kitu cenah. tur di ke daerah. Kitu-kitu wae dianggo muruku sunu. Etang-etang yang haboy atuh. Tong ulu kutek wae di kantor bararutek. Da kang oge mau aral. Ingker damah mah. Panis 2 poe. Kang ge sirah asa mareurat. Mana itu bisa diusulan. Padahal reakeuna nu sejen. Ih, atoh malah abdi mah. Haruk atau dicemakeun atau Sanes budi kantuna atau sote muka kaanggo ku bapak kapala sugana aya pajuna tur nikah mana atuh itu kaci amis ketika lonong urusan naon pembukuan kebagian nguraruat wae kawe teh sabaraha dinten kitu seminggu tuang heula atuh tiis manten abdi bade ngaresa koper heula. Kadenya hati-hati. Menikah kieu biasana ge si engkau. Sare bete ke. Angkat teh siga kecap. seperti amis sama pemalu itu ngecek makanan teh pan geus di Mekah oge tos mau cai jam-jam Lah geuning di bahanan gurame sagala. udah di daerah mah. Kayak panis gurame ti kapungkur mun sing sering tur nikah ci amis teh. Sering mana sih nanti capek ngalakuin anak mah Entong ketang abdi keung. Waalaikumsalam. Mangga kalau pece. Aduh. Duduk heula. Ampun. Asa pangling, asa beuki lenjang. Bagi begampang minten uyuhan atau abi mace kiat kene mantung ge. Naon anu karasa teh ati teh meni asa otot kitu terus ka dokter. Henteu teu acan. Dek nyentep anjeun. Tuh dah lah dokter di Eropa ge da moal mental kan penyakit abi mah. Tapi mun Upami kumaha? upami dokterna ora keneh mah jaba kasep, jaba lengoh, bari ngalumantukeun ka abi mah. Tapi kumaha engke we lah. Ih, nih gitu. Tuh dah lah Ke, nakunaon neng aing teh? kanker ceuk. Kanker. Mumun kanker ati bakat dinya nyeri ku salaki nu teh ciceu mah moal uningan pan si salaki teh hoyong ka sifat mah orang Ciroyom ieu hate panasna teu ninggal ciceu mah nya tentrem jeung salaki teh tur galer abi ge da kampur mah kitu Kutan kitu apa neng Reni teh? Ayeuna bae masih tawakal we ulah petot muntang ka pangeran.
ce nah hingga manusia ditawakal-tawakal ge dengan kieu buktina sok ce pangrampakeun hate abdi ce pangrampakeun karampa cacakan di kantun turni ge asok sarbi kareueung angot nu kitu. tentunya ona mandu lah ce daya mau urusan gawe legednya tinggal angkang sareng cici mah tungkul kajukur tanggap ka sarapan teh bener-bener mun adi jadi salah tikus gitu resepnya sahapeung mah ce adi sok ngalamun Ngalamun kumaha? masih ada panas dan kadue ada teh kaduna atau ali nah atuh cieu bedana awewe jeung lalaki teh dasar kene manusia nu sagala meunang we lalaki teh sok naon atuh cieu bedana awewe jeung lalaki teh lalaki mah sagala dae ai urang mah sagala ulah aku urang tuh naon atuh cieu bedana awewe sareng lalaki teh bisa ngeunahna wae awe urang sagala ulah tidak ku urang teh kudu guguritan wae kitu kumaha jeung guguritan teh dan teh ai ka bisa nganciri deket deuleu pamongpeng cerewet da geus takdir nanya ce ajarkeun teh ai ka bisa nganciri deket deuleu pamongpeng kan rek cerewet da geus takdir mah kan ai zaman kapungkur mah awewe teh disebut pati buah kurang tunggu pabeasan da aing dibagi tugas we mah abi ge tersace da ieu mah tulang misalna nyeri ieu mah ke heula sabar we nya ce sabar ieu nya tuh nya ce tos we sakit wae ibade wi heula naon nama teh tacan ieu tacan beberes mun magace iku abi mun matenya yuk Celik. Yati, leureuss itu Yati. Nuhun. Ari ayeuna geus kieu mah. Ieu lainna tulus ka Yati. atuh ngantun abi mah sieun kabendam ku cece di mana teh ieu bumi teh di jalan Siti Muligar si bade ka bumi abi heula aja ayo mangga cari heula Hari eta naon? Can kabujung dibersihan. Kayak lah. Bade dipiceun. Ya lah, hari eta jelas saha. Saha ieu saha? Jelas nu nyesep. Saha nu udud teh saha? Nya meureun sok udud. Teu meunang kitu aya nu udud. Da ududna ge dienggon, patak naon? Kurang ajar. Lawan teh sia, tidak nyoba teh. Nanti mah susu ditunung, makanya teh manen nu hidup di imah. Lawan teh di anggona salaki.
Ti dulung makanya saha. Capek turun ke mana-mana. Ari Ciamis, Indramayu, Cianjur teh. Be manaeun jalan Siti Nunagar. Lucu. Balik di Ciamis mawa kecap jeung urame. Di Cianjur reboku tauco di Pasar Baru. Paribasa turni menesan buku, menesan pembukuan di daerah. Buku mah menesan bebengok siati gitu. Siapa saha? Hari ieu foto saha di album nu geulis ieu teh. Di gogobrogna hari kitu nya petana turni teh. Kemana nih? Balik di dieu ge jadi jajakmu ilin. Terus we semet dieu. Pura lis. Lis ampura. Lis. Ampura lis. Halo, Pak, tidak akan kanjing siati maafkan. Lis ampura lis. Kamu ada deh lis. Kemana-mana. Akan tobat mau ada deh lis. Lis.